aya kalau ai kolot banyak duit dina bako di tongkat cek mawat 20 jutaan. Aya kalau apa masih lebih kana pucuk lagi 20 meter macam. Di mana ya kalau 20 meter? Iya, ada teh. Aji Aing buka hutan mah di jalan. jangan kasih Rahman tah Rahman bisa butuh duit. Ada. Goblok Rahman dia bisa butuh duit tempo dina bako tempo ai kolot barudak duit dina bako cari berada. Ini orang sukses ama isi boga naon. Teu teboganan urang malah buka nyeri ukur. Urang ieu boga hutang. Tah, kieu boga hutang. Tah si Emang tah boga hutang. Tah, ieu boga hutang. Ah, anjing KPG boga hutang goblok hirup mah. Oh, nya moal mah eta tukang ngahutangkeun ka batur. KPG gablek hutang hirup jelema mah. Saha jelema nu teu gablek hutang. Dah bos besar warga lah. Desangga. Ini tayang-tayang eta HP goblok ge. Kan diuploadkeun. Tah ieu teh ieu mah jeung Pak Haji Ayat Deuleu atau ieu rotam. denge kan rokona ge bungkusan. Ieu mah jeung Kang Acip ge ieu mah nomor 1. Hampura Kang Acip paling mah Acip nomor 2 kakayaan. Anjing. Heuh, bener ai bieu duit dina bako cing sok. Sok mah Acip boga duit. Ada udut. Hah? Aing di kandungan nangan 15 terus hujan. Alhamdulillah tingali ieu. Wah, ieu sagedeung deui ge umroh aing boga duit dina bako duit ai sugan teh 100.000 abah teh meureun aya 2 juta. Heh. Item paparudak. Pagawean di leuweung sia Mang ieu. Barudak tah nu sok Rahman. Acik panas mah minum kopi. Rahman maneh bisa butuh duit tah. Aya dulur maneh lobaeun duit. Tah kitu barudak tinggal. Ngopi guys. Ama maneh nginjem duit mah. Arek nginjem deui duit. Tina neng kopi namru. Aing jeung bager da anu beunghar mah di Siboja tarakat nginjemkeun duit. Da panawaran kopi kieu. Nan Kopi di mana? engke we urang. Ah, api siksa ku aing. Nya arek aing mah nolak rezeki. Itu tuh aya kan. Mana mah? Beak aing. Kopina. Dinyeun deui amang kitu. Mumpung keur sadar eta keur sole da sakapung meuli di pentak kopi kita rame. Ini keur sole amah. Ih keur sole di sakapung mah nya uling ka imahan kalik cenah nyingkah. Urang jelema beunghar ya sok kitu beli. Geus popok barengan HP. Ikan banyak kona. Anu tuh pamajikan aing teh becosengeun HP nyaon anjing. Ikan banyak kona. Oh iya orang sukses ya no gitu. Narajang nepi ka anak aing. Ikan banyak orang sukses. Anjing heuh sukses anjing da teu geblek. Mana kan bae meh batur arapaleun. Saya ngopi deui. Hah? Arek Oke, gede aku. tages kita ngopi ya bersama Bapak teh tos haji Pak. Ngaseri. Ngaseri. Moal anggeus. Hampura mohon berdak teman-temannya guys. Ternyata aya nu beunghar gitu di Kambon di lembur teh alhamdulillah. Uang jadi dulur we aya namanya disebat aya nama. Oh, udah dibere kopi. Tadi dibere kopi jeung loba pinten urang kan loba hutang nginjem urang. Jeung Bang Emo urang loba hutang. Heuh, montong hirup boga hutang. Heuh tapi ya itu boga hutang nginjem ka sa. Heuh, pae. Anjing. Guys. Aya nama rek buka dulur anyar euy. Jadi urang teh alhamdulillah nya. Oh da mang ai da kudu tak kitu. Iya.